Teka rasa harita teh wanci geus pukul 12 peuting. Sora satu leutik geus teu kadenge di sarada. Langit poek, bulan sapasi katenyo ngagantung sepa di tengah awang-awang. Angin peuting ngagelebug di sisi kebon awi, nebak dangdaunan anu ngarungkun, ngajadikeun suasana tambah sepi. Warga kampung Cineger keur ngumpul di buruan imah Mang RT. Harita katenyo aya nu ngamekeun sarung, nyaeta Mang Mukri. Sawareh deui katingali aya nu waspada, nyaeta Mang Umir jeung Mang Kudil. Nulian sarua, harita teh bari ngaregepkeun ucapana Ustad Muhyiddin ngeunaan siluman Rangga Girang nu geus mimiti marakayangan di lemur Cineger. Ustad Muhyiddin katenyo nyela obrolana, tuluy dilajeng deui. Wargi-wargi, geus peuting geuning teu karaosnya. Sanggeus musibah nu tumiba tadi ka urang sadaya. Ayeuna mending urang balik heula ka imah masing-masing, pikeun reureuh. Isukeun insyaallah urang bakal ngajugjug guha cadas Cisokan. Kudu ngumpulkeun heula tanaga, boh lahir boh batin, supaya siap nyang hareupan naon wae anu nungguan di eta tempat. Ceuk Ustad Muhyiddin, atuh warga lemur nu tadi sibuk mikiran kajadian posrona nu kaduruk, harita teh masih marencrong ka Ustad Muhyiddin. Pamikiran jeung rasa sieun masih katingali dina beungeut maranehna, tapi sora Ustad Muhyiddin siga merek katenangan sanajan ngan saeutik. Leres saur kangmu, mangga ayeuna mah urang baralik heula we. Tapi tong poho warga kudu tetep waspada peuting ieu. Lamun aya nu ngadenge sora aneh atawa ningali naon wae nu matak curiga, langsung bejaan kenulian. Ceuk Mang Bisri, kituna teh bari nalikeun sarung kana cangkengna. Siap Kang. Siap Mang. Siap Sri. Reang saur manuk, harita naremalan bari arungeuk. Suasana peuting anu jempling tambah ngadukung rasa waspada anu keur mekar di hate unggal jalma. Ulah poho dikir jeung ngadoa samemeh sare dulur-dulur. Siluman Rangga Girang mah teu bisa dilawan ku otot wungkul, kudu ku iman anu kuat. Ceuk Aki Oib ngawawadianan. Atuh pikeun warga harita kekecapan Aki Oib beuki nambahan nuansa leuweung we dina hatena. Sanggeus Ustad Muhyiddin, Mang Bisri, Aki Oib jeung warga sejena baralik ti buruan imah Mang RT, unggal jalma ngala jalan masing-masing muru ka imahna. Malam harita jadi beuki jempling ngan sora angin we nu ngagelebug laun ti kebon awi anu masih kadenge. Warga baralik kalayan ati-ati, bari ngucap istighfar jeung zikir dina hate. Sabot geus narepi, hiji-hiji lampu damar jeung oncor di imah maranehna mimiti parareum. Tandana yen warga geus mimiti rareureuh. Sanggeus peuting anu pinuh kategangan. Di sebagian imah, pamajikanana nu tadina sarare katenyo aya nu harudang. Milu nalek ka salakina ngeunaan naon anu kajadian. Tapi aya oge anu masih keneh sare tibra. Matak dipikaresep ku budak leutikna anu keur ngarangkul dina pangkonan.
Pocapkeun harita teh di imah Ustad Muhyiddin. Lampu damar di jero imah masih katingali hurung. Kitu deui di jero imah sarua masih hurung. Sanggeus muka panto kalayan laun, Ustad Muhyiddin tuluy katenyo asup ka jero imah. Tuluy gek diuk kana samak nu ngampar dina palupuh bari nyarande kana bilik. Tapi kekarage anjeunna reureuh pamajikana nyaeta Ceu Iroh anu keur sare di jero kamar katenyo hudang tuluy kaluar tuluy tumanya. Akang tos uih. Naon anu kajantenan tadi, Kang? Ceuk Ceu Iroh tumanya bari gek diuk gigireun. Ustad Muhyiddin katenyo nyarande bari ngahuleng heula sakedapan. Tuluy narik napas panjang samemeh ngawalon. Posrona tadi kaduruk, Bu. Innalillahi, teras kumaha, Kang? Nya kaduruk hancur lebur, Bu. Nah tiasa kadulu kitu Akang, tengah ratos daibung. Gara-gara nama ulah ririwa cenah saur warga nu ninggal mah. Riwa nu ku akang dibahas tadi wengi sareng Kiwaib gatut Kang Bisri. Siluman raga girang geuning, Bu. Warga nuju ngarona di pos jol aya seunu nyamber kana suhunan pos. Teu benten siga disamber gelap cenah. Kitu tah, Bu, nu kauninganna teh. Ceu Iroh ngadangu kalawan raut rai kaget. Manehna ngan ungut-ungutan bari ngaregepkeun. Warga oge tadi ngariung pikeun mutuskeun kumaha maksa denjing. Sabab perkawis halieu teu tiasa teras dilalawarakeun. Na'udzubillahi min dalik. Mugi ya Gusti Allah ngajagi orang sadayana, Kang. Ayeuna mah meninggera leweson heula we, Kang, supados tiasa kuat enjing. Ustad Muhyiddin ngan ungeuk bari ngedengkeun awakna kana samak. Dipangkeng atuh, Kang, lewesonna. Ah, wios ibuna. Akang mah bade tengah bumi, pamang. Da moal kulem. Koh moto saya kajantanan sapertos tadi mah. Si geulis kumaha tos tibra, Bu? Atus, kan? Nya syukur atuh tibra mah. Ya tuh, Kang, bangga. Pami bade lewesson di tengah bumi mah. Ceu Iroh tuluy cengkat muru deui ka pangkengna. Dituturkeun ku teutepan Ustad Muhyiddin bari ngagoler.